Parantosan para mitra kaum dangut. Mangsa pabuberang harita Kangjeng Raja Cakrasena nuker paduduaan jeung Cisa Bisaseta. Ngarasa heranin oge ku ayana Nyimas Centring keling nu kamari mamatuh di kaputren ayeuna bet sija aya kapentingan manehna para mitra datang bangun anu rurusuhan akal. Sabada Nyimas Centring keling harita diut emok aniprak hareupeunana pok ditanya ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Raja miskin. Ini ada semua ane prok itu dah raja miskin ya para wargi. Raja kerajaan miskin gitu teh. Jangan hati cenah semah-semah yang disamaran aya samaksa heula ge mun aya cenah kitu. Aya naon Nyimas? Siga aya kepentingan Nyimas nyampeurkeun ka Kakang. Pan Nyimas teh keur di kaputren tapi aya nepungan ka Kakang. Cing bejakeun aya kaperluan naon Nyimas? Ipayun kula tengah nuhunkeun. Kadang-kadang Kakang kakula. Nepi kakula ti heula cilaka ku diri si Titi ayeuna bisa cager deui. Oge kula ngahaturkeun nuhun lantaran salila sami muleuwih kula di dieu geus digemleng. Ku rupa-rupa ilmu panamu ti salila Kakang Ratu. Ayeuna pangna kula ngadeuheusan ka salila Kakang tayalian. Kulantaran kula hayang ngalanto ka alam manusia. Muga Kakang idinan kitu. Pokna Nyimas Centring keling ngabejakeun ka hayang manehna. Tetela manehna hayang diidinan ku Kangjeng Raja pikeun nyang pikeun lunta ka alam manusia. Kangjeng Raja kerung sareng ngariut. Harita teh para mitra. Barang nyaho yen jadi adina aya pamenta model kitu. Atuh harita ge para wargi sadaya bari mencrong. Ka Nyimas Centring keling geus kitu pok manehna ngomong sora meninga gerem. Wah, kudana yang lunta ke alam manusia, Nyimas. Laras Kakang mugi Kakang tiasa ngidinan. Wah. Soal ngidinan teu nama eta mah kumangke. Eta mah nomor 2 Nyimas ngan pangna Nyimas hayang lunta ke alam manusia teh naon sababna? Nah Nyimas geus teu betah cicing di dieu, ha? Kan tenan betah nama Kakang. Sahanu teu betah atuh cicing dinu kieu, sahanu teu nikmat cicing dinu kieu, cicing di kaputren nu sarua hurung herang. Wah, atawa di dieu Nyimas manggih ka nyeri, manggih ka peurih, manggih ka tugena hate. Kangjeng Raja mencerong seukeut kanu jadi adi. Gancang Nyimas Centring keling hari mere jawaban. Teu ieu mah teu nanaon. Teu manggih ka nyeri, teu manggih ka tugena sadayana ge. Aya di dieu pohara getena, pohara bageurna ka Sim Abdi. Komo Kakang sabda seta maapan. Pohara nyaheunana, pohara bageurna ka Sim Abdi. Wah, hari kituna naon sababna atuh make minta idin ka alam manusia deui heuh. Ai margi Sim Abdi hayang lewak si Titi. Manehna geus nganiaya ka Sim Abdi. Pokona mah umur-umuran yeuh. Kakara kateter jajaten ku manusia bari tibang ku saurang awewe. Pantar si Titi nu baheula rek modar, duh moal sukara saling ati, moal tenang hate, muncan bisa mulangkeun ka nyeri ka diri si Titi. Kitu tak Kakang? Nyimas Centring keling negerakeun eusining hate, ngabejakeun permaksudanana pangahayang niang ka alam manusia, dibejakeun ka Kangjeng Raja sagemlengan. Ceuk Kakang maulah wakahayang ka alam manusia ayeuna-ayeuna Nyimas. Dan waktuna ayeuna mah. Kangjeng Raja nyare. Nah, make ulah wak ayeuna-ayeuna Kakang, naon sababna? Nyimas Centring keling bangun henteu sugema ku jawaban Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Nyimas di dieu kakara 8 poe. Jadi kariksa kedeung najatnya salila 8 poe. Beurang penting diri Kakang nurunkeun ilmu panemu jampe pamake ka diri Nyimas. Tapi tacan bener-bener kaya Nyimas sepasagina. Tacan bener-bener Nyimas bisa ngumpulan ilmu Nyi Titi. Komo jang dartama. Ingetkeun ku Nyimas kuayana saurang jalma linuhung. Nuges nurunkeun ilmu ka jang darta. Ka Nyi Titi jeung ka Nyi Santi mangka eta kabeh geus ngalantarankeun diri Nyimas jeung Nen Sukmawati. Kateter jajaten nya ku maranehanana. Tah ku kituna. Ceuk Kakang mah boh ka Nyimas
boh kanen Sukmawati ulah wakahayang lunta ayeuna ka alam manusia. Eta nu kahiji nu kaduana aya sejen perkara nu ngalantarankeun ku Kakang ngarasa melang kalayan temikeun mun ayeuna nyimas lunta ka alam manusia. Naon deui nu sejen perkara nu ngalantarankeun disim abdi ulah wakalunta teh Kakang? Cing soal naon? Nyimas centring keling bener-bener ngerasa penasaran. Panona sekit mencerong ka Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Kangreng Raja Prabu Cakrasena samemeh ngajawab manehna males neuteup ka Nyimas centring keling nu aya hareupeunana geus kitu pok Kangjeng Raja ngomong darianaka. Saya lian malahannya ieu pisan nu ngalantarankeun Kakang kurang sare balas mikiranana. Nyaita saya dilintang ti soal keris titisan iblis. Soal keris titisan iblis memang perlu diteangan. Perlu dipibana ku urang Kakang, sakurang-kurangna kudu dicekal deui ku Nen Sukmawati. Asa diingetan manehanana oge jadi inget. Kana pakalang nu geus heubeuleuh. Memang perlu dipibana ku urang. Sakurang-kurangna ku Sukmawati atawa ku maneh Nyimas. Nganyaeta Kakang teu nyaho di mana ayeuna ayana eta keris. Nantang tu nu nyekelna ayeuna tayalian iwati saurang jalma nu luhur elmuna, jembar pangabisana, nu kapatri ku pangarti nu kasipu ku pangaweru, jalma nu bener-bener geus masagi jembar ku pangabisana. Ku kituna sameme eta keris titisan iblis kapibana ku urang. Mangkanyai ulah wakalunta ka alam manusia. Ulah wakahayang-yangan nyi titijang darta jeung nyi Santi oge nyi Ina. Oge nuliana nu ku urang dianggap sebagai musuh. Kumaha heran atuh kaayaan Kakang teh geuning itu heuning matak teu ngarti keur diri abdi mah Kakang? Heran kumaha ha? Matak teu kaharti kumaha ha? Kakang pan Kakang desa urang siluman pohara gagah sakti mandraguna. Pohara luhur ilmu jembar ku pangabisa, tapi nama teu bisa nganyahoankeun di mana keris titisan iblis. Bet mata heran cing atuh ilmu panemu jampe pamake teh kaluarkeun ketrukeun wawesen dikaluarkeun ngarah bisa dikanyahokeun ngeunaan aya man di mana eta keris teh Kakang tak kitu. Amun geus dikanyahokeun maksud Nyimas rek kumaha ha? Nyarek direbut dipentak ku urang Kakang, dipentak ku cara paksa lantaran bahaya keur urangna mun eta pakarang aya di bangsa manusia. Bari manusana teu sapamadegan jeung urang. Duh, ayeuna mah kieu we Nyimas. Daguan sakedeung Kakang rek mujasmedi heula di kamar. Nya daguan ulah ka mana-mananya. Tadi mujasmedi kumaha ari Kakang? Teu ngartos abdi mah. Ya. Rek mujasmedi susuganan menang pituduh ngeunaan di mana ayana keris. Tah kitu permaksudan Kakang Nyimas, kumaha kaharti? Sahartos mami kitu mah hatur nuhun Kakang. Muga-muga sing hasil permaksudan. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena harita keneh lumebet ka kamar paragi manehna mujasmedi. Ninggalkeun Nyimas centring keling nu masih keneh aya di jero karaton. Paduaan jeung diri Ki Sabda Seta. Kaayaan di jero karaton simpe sakedapan sanggeus ditinggalkeun ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena nu lumebet ka kamar panyepen. Tempat mujasmedi antara Nyimas centring keling jeung Ki Sabda Seta. Sakedapan mah eueuh nu ngaromong naon-naon bangun eueuh piomong. Tapi sanggeus lila jempe poke Nyimas centring keling nyarita ka Si Sabda Seta nu aya di hareupeunana. Seta, lila sigananya Kakang Prabu Cakrasena mujasmedina geuning kacang keluar-keluar deui. Nanaos lami nyawayahna we gnani andos Nyimas. Ulah gambalangnya sabar. Margi upami numut ngaanjeuna bahaya. Milih madak jilaka engge ka urang na Nyimas. Pokna Ki Sabda Seta mepelingan ka Nyimas centring keling. Lamun hasil permaksudan kumaha lamun henteu? Kumaha mun Kakang teu meunang pituduhan naon-naon? Namun yakin anjeunna bari singenging binunuh. Mung upami henteu wayahna bangin Nyimas ulah wagaga mana-mana. Temal Ki Sabda Seta harita nyarita darianaker.
Sanggeuk aing mah mun kudu henteu tulus mah. Seta ieu najan kumaha geus cukup saminggu lilana diri kami digemleng ku ilmu panemu jampe pamake ti Kakang Ratu. Asana leuwih ti cukup pikeun ngelehkeun dirina si Titi, si Darta jeung si Santi. Ku kituna ayeuna keneh ieu. Ayeuna keneh kami rek indit. Jeung batan kudu ngadagoan Kakang Cakrasena kaluar ti kamar panyupen. Mending keneh ayeuna kami rek niang ka alam manusia. Moal miceun waktu, moal ieu ngamurah-murah waktu. Keukeuh Nyimas Centring keling rek ini tarita keneh. Patali permaksudanana geus gembleng, hayang geura init nyingkahan yang kalak diri Nyi Titi jeung Darta. Katut Nyi Santi sakur jalma nu geus ngelehkeun wewesen manehanana. Mangsa saminggu nu kaliwat, mangka ayeuna baris diajak balitungan jeung Nyimas Centring keling, yakin kana kaayaan dirina yen manehna geus cukup boga pangarti nu leuwih ampuh leuwih luhur. Sanggeus saminggu digembleng beurang peuting ku Kangjeng Ratu Cakrasena. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Wargi sadaya, Ki Sabda Seta najan kitu tetep demikeun. Mun diri Nyimas Centring keling init ayeuna dina mangsa Kangjeng Raja keur teu aya nu matak pok manehna nyarek. Nyimas, najan kumaha Nyimas ulah wa kamiang ayeuna? Nah, kunaon? Aya gambaran kitu pikeun diri maneh nyarek ka diri kami. Seta? Nyimas Centring keling ngaburileng sabada molotot ka Ki Sabda Seta. Sanes gitu mung aban tadi saur Kangjeng Raja. Ye Nyimas kedah ngadosan heula gaulan. Ulah waga ga mana-mana saja ajan anjeunna kaluar di kamar mujasmeni Nyimas. Ayeuna Nyimas balik angkat adu disip abdi engke nu baris katembuhan gaulan. Nu matak ulah waka angkat. Upami kitu mah Kangjeng Raja los aya deui di dieu eta mah teu naon-naon. Ki Sabda Seta tasieun Kangjeng Raja engke ngambek ka manehna mun teh mah ayeuna ngantep Nyimas Centring keling ninggalkeun nagara. Kurang ajarnya. Nyimas Centring keling pohara amakeunana manehna celung nangtung harita teh jung nangtung ngajeleng mulak cangkeng. Bari panona para wargi sadaya ngaburileng ka diri Ki Sabda Seta. Pok Nyimas Centring keling ngomong, Seta, najan nya maneh ti heula geus nyalametkeun diri kami dina mangsa kami kateter jajaten ku si Titi. Tapi lain hartina kami kudu nurut kana sakul kahayang maneh deuleu. Lain hartina kami bisa dicarek kitu wae ku maneh. Najan kumaha maneh eueuh hak pikeun nitah atawa nyarek ka diri kami. Eueuh hak sia. Dina kaayaan keur kitu dina mangsa Nyimas Centring keling keur amek-amekan nyarekan ka diri Ki Seta. Berai pantok karaton ayeun mukakeun disurungkeun ti luar breh teh tangtungan saurang wanoja asu Tetela Sukmawati. Nen Sukmawati nu geus saminggu aya di dinya digembleng beurang peuting ku Kangjeng Raja ngaratama sakti tamaluhur ilmu panemuna. Sup asup ka jero gek diuk gigireun Ki Sabda Seta kalayan pok ngomong harita teh. Nyimas kunaon ayeuna amak-amakan kitu siga nu keur nyarekan Ki Seta geuning Nyimas mah kunaon? Nen teu geunah kitu. Henteu tu geunah ku ayana pihak si Titi jeung si Santi geus ngelehkeun ka pihak urang. Nah teu hayang ayeuna keneh urang pikeun nyangkalak diri maranehanana. Cek Nyimas Centring keling sasat mapanas. Kanen Sukmawati ti ditu nama nyuluhan sangkan tuluy ngagedur hurung. Nya puguh we atuh Nyimas keheula jeung amak mah da puguh hayang nyasaak hayang maehan ka diri si Santi teh si Titi jeung Mulyana teh. Boh nu geus ngelehkeun ka urang nya kitu deui diri anjeun Nyimas. Tapi da lain ayeuna waktuna pikeun miang mah. Irah-irah deui atuh waktuna nu alus. Mangsana utama pikeun nen, pikeun miang teh. Nya engke we mun geus meunang idin ti Kangjeng Raja Prabu Cakrasena Nyai. Kahiji memang pangarti kuring tacan bener-bener bisa diandalkeun
najan di dia geus asa saminggu digembleng ku Kangjeng Raja. Kadua soal keristitisan iblis can bisa kapibana di ku urang. Ta eta alesanana nya sababna pangna kuring. Ta can aya maksud pikeun lumampah ka alam manusia kitu tah Nyimas. Ari ngadaguan kitu mah iraha atuh baris dikalaksanikeunana Nen. Ngadaguan ieu mah ye belut buluan jangan orai mah ye. Ye kaburu manten jang Darta jeung si Titi datang ka dieu jabat kitu. Mun lila diantep kana tangtu manehna baris nambahan elmuna. Lantaran maranehna ge moal cicingeun kana tangtu hayang jadi jalma anu masagi ku pangarti ilmu luhur elmuna. Tak kitu Nen. Ceuk kami mah mending eueuh dewak nu alus mangsa nu utama ayeuna. Ieu teh mangsa nu utamana. Mending ayeuna urang ngajakeun tindakan. Kamanari Kangjeng Raja kiseta? Nen Sukmawati nanyakeun Kangjeng Raja Cakrasena. Atuh kisabda seta gancang ngawalon. Numawi anjeunna nuju mudas medi danget ieu teh ne. Patali anjeunna palai uninga ngeunaan di mana ayana geris didisan iblis da kitu. Tos uningaeun kana ka aya Nyimas Centring Keling nu palai ka alam manusia pikeun ngayakeun balitungan jeung pihak ni Titi Katut Darta. Gandeunna ne. Diidinan Numawi henteu saurna teh ulah waga ayeuna gah hiji ilmu banemu Nyimas diajana mihan leus-leres sanaos saminggu teras digembleng kaduana pergalis geris didisan iblis apan teu aya laratanana di mana ayana ayeuna dinu Numawi jisim abdi ge neme teh nyarek ka Nyimas tapi Nyimas nak geugeuh meudeuh maksa anu mohara benuna Numawi apa neme jisim abdi barea-area jarita sareng Nyimas da kitu. Kitu geuning Nyimas. Memang taya salahna papatah Kangjeng Raja teh. Demi hasilna mah ye, demi maksud urang maksud teh. Demi kasalamatan urang sakabehna. Nya urang ulah waka maksa hayang ayeuna engke we Nyimas. Daguan Kangjeng Raja keluar di tempat mujas Medina. Engke urang babarengan deui jeung kuring. Dina ngoning maluruh Nyi Titi jeung si Inah. Oge maluruh anu ngaran si Santi. Tangke urang babarengan jeung kuring Nyimas. Kuring ge moal jauh ti anjeun. Dan Sukmawati antukna manyarek ka Nyimas Centring Keling supaya ulah waka miang ayeuna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu. Tapi tetela para mitra sadaya. Permaksudan Nyimas Centring Keling teges tu bisa dicarek-carek deui manen hayang miang ayeuna bae patali maksud geus pohara pagembleng. Nah, geus lah ulah dicarek-carek. Pokona mah ayeuna keneh kami rek indit deui. Jeleng Nyimas Centring Keling ngagajeleng kaluar karaton. Sakiceup geus jauh ti karaton nagri Buana Lila. Rikat kisabda seta jeung Sukmawati muru kaluar tapi tetela geus eueuh. Terus arah supri ka jero karaton guk gek dariuk dina urut tadi. Leng sakedapan mah duanana pating haruleng bet ngarasa bingung. Engke keur ngalaporkeun ka Kangjeng Raja kumaha geus kitu poki sabda seta nyarita. Kumaha ari geus ngieu Neng? Bingung kuring jeung ngahareupan ieu masalah. Aduh bingung. Teuing atuh seta be nekan oge nya Nyimas Centring Keling teh manehanana make jeung indit sorangan dina mangsa ayeuna ka ditu di alam manusia. Pihak Jang Darta keur maluruh dirina jeung diri kuring. Melang sanya nama kuringa kana kasalamatan Nyimas Centring Keling teh. Panti heula oge lamun teu disalametkeun ku anjeun seta kana tangtu we manehna bakal cilaka baris ngabejakeun kana kaayaan kuring nu miang ka dieu kitu. Ya kumaha mun jisim abdi ayeuna nyusul adawa marengan ka Nyimas Centring Keling deh.
nya baris ni ini ada moal kunya tong maka ulah ka mana-mana sama meh Kangjeng Raja keluar ti kana kamar Mujasmedi mah nya moga-moga we aduh diri Nyimas nyendring geling bisa ngarengsekeun sakura basu ala nu tumiba ka dirina nya nen kitu sanes moga-moga we atuh keur jongjon paduduaan antara Nen Sukmawati jeung Ki Sabda Seta peledug aya haseup ngelun hareupeun anu duaan diri Nen Sukmawati jeung Ki Sabda Seta langsung narangtung bari harita paneteupna babarengan manco kana haseup kanal anu aya hareupeunana les haseup kanal harita leungit janggelek aya hiji wujud Ki Burak langsung ngedeprak hareupeun Nen Sukmawati bari pokna Nen aduh jisim abdi ngahaja nepangan ka Nen ka dieu nuhun ditepangkeun aduh kuring bunga bisa tepung jeung anjeun atuh sok radio kalinya Budak nyuk sumangga diseda yang kuring ulah dina naon nya ada kuring mah moal naon-naon malah rek nepungan anu jadi dunungan ceuk Ki Burak ka Ki Sabda Seta nyawo aduh syukur we euy ari ini halamat mah ilaing teh sok reureuh sing dumaninya tema Ki Sabda Seta keur kitu atuh nu aya lantaran jadi loba batur pikeun paku kumaha pikeun paheuyeuh-heuyeuk eungin paantai-antai tangan ku enak katamahan ku Ki Burak yakin baris tambah kekuatan ngadenge jawaban ti pihak Ki Seta nya puguh we keur dirina Ki Burak mah pohara bungaheunana pohara atuheunana ku ayeuna kitu yakin manehna baris bisa dibarengan ku si Seta jeung ku Nen Sukmawati dina raraga meungkeut kakuatan di pohara tohagana sageus amekan Ki Burak rada tenang kesangna geus mimiti tuus pokoe Nen Sukmawati ngajak nyarita ka Ki Burak anu dari anak Burak cing geura caritakeun ka kuring geura dongengkeun geura omongkeun naon sababna pangna andika nepi ka datang ka dieu siga nu manggih ka sieun aduh ampun ulah ampunan sia bener ceuk sakaan kula anika siga nu keur meunang ka nyerian keur meunang ka susah Burak mungkin tuna bisi ayeuna keur meunang pangabingung jeung ka susah pok caritakeun masing pokona mah jelas ulah didingding gelir di sinang siloka ame babari ngahartina dan gitu bisi perlu bantuan kula mok bejakeun aya naon sanyana bangna diri anika ayeuna datang ka hareupeun kula jeung Nen Sukmawati dina kaayaan model kitu tangginu sakali deui hate Ki Burak ngarasa bunga ku ayeuna padananya ku Nen Sukmawati jeung ku Ki Seta nanakeun ayeuna mah dirina diperhatikeun kudu duaan teh nya hareupeunana ngana lantaran ngarasa heran pedah dirinya eueuh Kangjeng Raja pokoe Ki Burak tumanya ngaso heula para wargi tos diwartosan Jemang Jaya kedah ngaso cenah teu kenging teras-terasan para wargi kedah ngaso heula margi ku ayeuna ngaso ieu ngumpulkeun tanaga pikeun neraskeun maca dongeng maka kudu tanaga segera cenah maca dongeng saur sateu make tanaga kedah ditanagaan para mitra katanagaan oge teh kitu marukan teh kumaha teh mangga ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra anu mulia sanggeus ambekan Ki Burak rada tenang ke sanggeus mimiti tuus pokoe Nen Sukmawati ngajak nyarita ka Ki Burak dari anak Burak cik geura omongkeun ka kuring naon sababna pangna andika nepi ka datang ka ieu tempat nya dina kaayaan nu manggih ka sieun bener jeung sanggaan kula ge andika teh siga keur meunang kararepet ngeur menang musibah Burak begitu nabi singnya keur menang kabingung jeung kasusah bisi perlu ku bantuan kula bok bejakeun aya naon sanyana bangna diri andika ayeuna datang ka hareupeun kula jeung ka Nen Sukmawati
sakali lihat Kiburak ngerasa bunga oge kuayana ayeuna pada nanya ka Unen Sukmawati jeung ku Kiseta nanakeun yen dirina diperhatikeun ku nu dua anu aya hareupeunana ngan lantaran ngerasa heran pedah didinya eueuh Kangjeng Raja pokoe Kiburak tumanya gen anjeun karaton teh geuning teu katinga aya Kangjeng Raja nuju ka mana anjeunna teh ne Anjeunna mah aya di kamar panyepen nuju husu mujasmedi patali hayang menang pituduh ngeunaan keris titisan iblis nu ti heula leungit ya ti diri kuring basa babarengan jeung maneh di leuweung ti istea geuning tug nepi ka ayeuna yeuh tacan aya ralatanana pisan nya ayeuna Kangjeng Raja nuju menekung mujasmedi hayang terang ngeunaan di mana ayeuna eta keris titisan iblis. Udan teh kitunya muga-muga we atuh menang alaratan. Ari Nyimas centring kelingna aya ka dieu atawa kumaha ite nen? Kiburak nanya ke Nyimas centring keling. Waktosna seep.